Assalamualaikum. Wasta abdi Radit kelas genep A SD Niji Ciwareng. Abdi bade nyebatkeun istilah patukangan. Hiji malim, tukang nalukeun sasatoan. 2 maranggi, tukang nyieun landean jeung sarangka keris. 3 masinis, tukang ngajalankeun kareta api atawa mesin diesel. 4 marbot, tukang nako beduk di masjid. 5 nahkoda narawedi, tukang ngajalankeun kapal cai. 6 ojek, tukang ngajalankeun ojek motor angkutan. 7 pakacar, tukang juru laden atawa bujang. 8 paledang, tukang nyieun rupa-rupa parabot tina tambaga. 9 palika, tukang teuleum. 10 pamayang, tukang ngalalauk di laut. Hatur nuhun.